Puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos narengkeun urang sadaya deui katiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempul di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Teu hilap salawat sareng salam mugi urang sadaya haturkeun ka junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kangge rerencanana, keluargana sareng urang sadayana. Amin. Bapak sareng Ibu guru hormatkeun simkuring sareng saderek sadaya siswa anu kesinggung di pikasona kepampun Wastasyukur Susi Ferdianti di kelas 11 MIPA 2 bade ngadilikeun hiji diantara perkawis hirup sehat. Hadirin nu dipikahormat, dina ieu tos simkuring bade ngadilikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng awak nalira sangkan ditebihkeun dina sagala rupi panyakit. Kumagi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Contohna bersihan sarira atanapi iba, bersihan kuku, nyikat waos anu rutin, sareng sajabina. Contoh anu sanesna dican runtah kana tempatna, bersihan lingkung sakitarna sareng sajabina. Upami sadidinten urang ngajagi kabersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci dina sagala rupi kotor. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan di sagureureuh urang. Urang kedah mika-cinta kana kebersihan supados manah urang oge suci sareng bersih. Hadah hadirin sadayana, bukti dicekapkeun sakitu anu kapihatur kirang langkung mugi tiasa dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.